Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad hukiya sareng tetela parantos dihikayatkeun ani Syafi'i ti Imam Syafi'i katampi ti Imam Syafi'i rahimahu muga ngasih ka Imam Syafi'i insyaallah taala Gusti Allah taala annahu sa nyana Imam Syafi'i qala eta ngadawuh Imam Syafi'i al ilmu ari ilmu ilmani eta aya dua ilmu ilmu fikhi kahiji ilmu fikih lil adyan pikeun agama wa ilmu tibbi sareng kadua ilmu kadokteran lil abdani pikeun badan wa masareng ari ilmu wa ra'a zalika anu satukangan eta ilmu fikih jeung ilmu tibbi bulghatu majlisin eta kelengkapan majlis eta kelengkapan majlis wa amma tafsirul ilmi sareng ari tafsiran ilmu bahwa ta eta ari tafsirul ilmi bahwa ta ari ilmu sifatun eta sifat ya tajalla anu jelas anu pertela biha ku ieu sifat liman kajalma qomat anu tetep naon hiya ieu sifat bihi dijalma naon al mazkuru anu dicaritakeun wal fikhu sareng ari ilmu fikih ma'rifatu daqaiqil ilmi eta nganyahokeun jero-jerona ilmu qala ngadawu saha Abu Hanifah rahmatullahi taala alaih rahmatullahi ari rahmatna Gusti Allah taala maha luhur Allah alaihi eta muga tetep ka Abu Hanifah al fiqhu ari ilmu fikih ma'rifatun nafsi eta nganyahokeun diri tegasna kana perkara laha anu tetep kana nafsu laha anu manfaat pikeun nafsu nafsu diri pikeun diri laha anu manfaat pikeun nafsu wa ma sareng perkara alaiha anu madarat pikeun nafsu pikeun awak wa qala sareng ngadawuh iya Abu Hanifah Imam Abu Hanifah mal ilmu teu aya ari ilmu illa lil amali angin pikeun amalkeuneun
naon bihi eta ilmu. Wal amalu sareng ari ngamalkeun bihi kana eta ilmu tarkul ajili eta tinggal anu buru-buru nyaeta dunya, tinggal anu buru-buru nyaeta dunya lil ajili muru anu engke-engkean nyata akhirat. Muru anu engke-engkean atau anu bakal datang. Muru anu bakal datang nyata akhirat. Wayam bagi maka penting peryogi lil insani ka manusia naon alla yaghfula yen ulah poho ieu insan an nafsihi tina dirina insan payastajliban terus narik-narik ieu insan ma kana perkara yan pauha anu manfaat ieu ma kana nafsu atuh tadi anu hak mah kana nafsu rujuna wa yajtani bajeng ngajauhan ieu insan makana perkara ya duruha anu matak madarat ieu maka na nafsu kana diri kaila yakuna supaya ulah jadi kaila yakuna seperti supaya ulah jadi naon akluhu akana insan wa ilmuhu jeung ilmuna insan hujatan eta jadi hujah hujatan eta ngahujah alaihi ka insan hujatan eta ngahujah alaihi ka insan bayaz dada maka tambah-tambah naon ukubatan siksana na'udzubillahi min sukhtihi wa iqabihi na'udzu nyuhunkeun pangraksa abdi billahi ka Allah min sukhtihi tina bebendona Allah wa iqabihi jeung tina siksana Allah wa qad warada sareng tetelages wirid biasa wirid teh fi manaqibil ilmi kata Nabi wa qad warada sang tetelages katarioskeun fi manaqibil ilmi dina manaqib dina manaqibul ilmi manaqib teh tingkatan fi manaqibil ilmi dina pirang-pirang tingkatan ilmu wa fadhailihi jeung dina pirang-pirang kautamaan ilmu naon ayatun ayat wa akhbarun sareng ibarat wa akhbarun sareng hadis pirang-pirang hadis sahihatun anu sahih masyhuratun anu masyhur lam nastaghil anu henteu katungkul abdi lam nastaghil anu teu katungkul abdi bidzikriha kana nyaritakeunana eta ayat
kaila ya tula supaya ulah panjang teuing naon alkitabu kitab